Pak kuring pernah satu malam ke sholat. Jadi kuring sok nyeritakeun amal ya namanya, tenan naonnahnya. Kuring sholat cepet, Allah Akbar, Allah Akbar. Sekitar jam 1 lah. Keur sholat kene ngomong kieu. Ilo kitu sholat aing ditarima ku pangeran. Bagor nu sarolat ka pangeran teh pan lain kelas aing hungkul. Kelas Nabi Ibrahim coba. Kelas nu sujud ka Allah, minimal kelas tuan syekh. Para sahabat, para wali, para nabi. Haji nu nurut ka Allah pan lain jelema hungkul itu planet garden ilo aing tarima. Aing tarima dihargaan diberengi ku Allah Gusti lain abdi nu pantes. Memang Allah nu maha peduli. Sebenarnya Allah nu peduli ka urang iwal Allah Pak. Jadi betapa maha peduli Allah ka urang. Coba deh bapak-bapak wanita ngadu jeung ajengan. Wanita, saya dengan ajengan setara Pak Gom. Wanita sih ya, jika ada wanita. Ya. Wanita, hadi jeung Rasulullah bakom. Nu jadi masalah ieu Allah kan geus biasa naik bebiben. Naik angkot mun cara urang mah Allah kan geus biasa disujudan ku Nabi. Kali-kali Nabi masih di urang bagor. Kamu sudah sampai biben nerima pembilan paling udah. Ngerti itu Bapak-bapak, apakah sampai sini tidak dapat dipahami? Geus biasa disujudan ku saha? Ku para malaikat, yasjudu lillahi man fis samawati wal ard, para nabi, para kiai. Disujudan ku urang nya bodohnya sakedeungnya jores sujudna. Kira-kira gara-gara sujudna apa gara-gara ngahargaanana? Allah nu maha peduli iwal Allah. Allah nu maha peduli iwal Allah. Jadi tong legek urang teh ditulungan ku Allah teh. Ieu hadir ke ta ibadah-ibadah kita leuwih abdo tibatan 1 juta tahun cai ibadah teu mari 4 tahun. Kamari musonif tos nyaritakeun pentingna takwa jeung pentingna henteu nuturkeun kana hawa nafsu. Ayeuna musonif nyarioskeun bahwa ada 3 perkara anu bisa ngajalurkeun urang jadi takwa alias tepi ka akhirat salamet, tepi jadi hamba Allah anu benar. Nyaeta aya 3 komponen. Lamun urang ngajarankeun syariat tanpa naon? Thariqat, tanpa hakikat, jelas-jelas bakal sasar. Nah ieu sim kuring ketika ngadenge tekstual unggul kos mah kurang terkesan. Ngan ketika hirup bikin lila bikin lila, akhirnya ngadenge jelema anu cukup ku hakikat tanpa syariat. Eta Pak lucu salatna Pak. Allahu Akbar dina mobil ya. Eureun manehna. Geus eureun ieu. Eta dina hatena Allah zikir. Alhamdulillah. Leumpang deui naon. Eta cek manehna geus salat kitu teh. Sabab cenah aqimi sholata li zikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Okos naon? Okos naon usaha supaya menang duit. Ari geus menang duit mah ek usaha. Salat supaya ingat kepadaku. Aing geus ingat Allah mah jeung naon salat? Ingat bae langsung atuh. Ieu teh jeung pinternya. Bukan tafsir sorangan. Bapak nafsir kos kitu atuh. Teu naon bebas-bebas wae. Itunya ngan paling urusanna jeung Allah. Allah siang pan omongan aing tafsirin kitu nya. Aqimi sholata li zikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Jadi kulantaran ingatna geus teu kudu sok salat geunang teh tafsir gitu. Kira-kira Bapak arek nafsir gitu geunang teu kudu salat ge subuhnya, nu penting ingat kalau tak kos kitu. Batil eta jelema nu kitu. Nabi ge eueuh teu salat, sia teu salat. Si agama Nabi lain. Maaf Pak, setinggi apapun pemahaman dan setinggi apapun tafsir, tetap yang paling paham kepada Allah dan Rasulnya adalah siapa? Para sahabat. Dan para sahabat tetap kawin ka janda Pak. Kuring paur jelema nu sok ngahina kawin ka janda teu karasa ngahina sahabat jeung Rasulullah. Ayeuna kuring sih atuh wajar da dieu. Itu mudah-mudahan geus balik di jelema ya. Eta biasana langsung balik da sieun dibalas barengan. Lu taledek deui adi goblok meureun. Kunaon sababna? Loba sahabat nu anu kawin ka janda sabab loba jelema nu maot fisabilillah.
Bayangkeun lamun zaman sahabat jelema ewa kana kawin ka janda. Bayangkeun. Bahayana eta. Ya. Jadi arek ideologi kieu ideologi itu ulah pohon ti sahabat ulah pohon ti Rasul. Bahkan bapak selaku ulama salafinya Pak Balai Rombeng, bapak memiliki statement yang bangkit. Punten Pak. Antara santri kulon jeung santri wetan aya sedikit perbedaan di antaranya. Namun di wetan mah dituntun si murid teh. Dituntun nepi ka pun dikerotan, digaplok lamun teu berjamaah. Lamun di kulon mah daek hop sia da jeung sia. Henteu oge piraku sia gitu. Jadi kiai teu ngahukum murid-murid anu teu berjamaah. Tapi apa kata bapak? Cek bapak kieu. Da sia kakaodam dam cenah. Punten keur ngabahasakeun bahasa bapak. Mun maneh kapanggih kiai. Jago maca kitabna. Jago patul muina tapi tara salat berjamaah. Udah dituturkeun ku sia eta kiai sasar. Ieu sebagai kiai kulon bagi kuring ieu maka lamun bapak-bapak ningali anak-anak bapak ieu sok rada menculak, aneh-aneh pemikiran mati aya ti bapakna. Ngan bapak kadar zaman harita. Contoh, zaman harita bapak ngabangun pasantren ku tembok eta aneh. Sabab bapak teh turunan jebolan kulon kudu kubalik. Nepiakeun aya nu ngomong da aya nama cenah eta pasantren kieu kon geus jadi modern, kedeung deui ambruk cenah. Gara-gara make tembok, bayangkeun zaman harita. Jadi minculak, nama ke tembok itu minculak harita mah. Dan harita di kulon rada tabu memang masalah sholat berjamaah. Bapak mengeluarkan fatwa yang begitu spektakuler, ngegebot, dak sana jadi jago patul muina, ulah dituturkeun. Pokos Wahabi gitu tah ngomong gitu teh. Bener tuh Pak. Da ngabadeg kita kieu kitu harita mah. Nah, jadi bapak-bapak inilah kita perlu keberanian. Mohon maaf, arek hukakat, hakikat, kitab ieu kitab itu, nol sia teu ngajalankeun syariat. Mana Nabi nu teu berjamaah sia? Punten. Eta Nabi Pak leuleus. Nabi teh udang, maot ya, kelepek deui pingsan. Udang, kelepek deui pingsan. Ngan setiap udang eta jamaah harundul can cenah. Nu salat da meureun ti kamaran kan kadangu. Kos kuring lah. Kuring kan 2 kamar pun masih di lamun aya nu geus galendrung gitu, santri ngarecikon teh kadenge. Usap Rasul teu damang, harus geus karumpul can entos. Kieu deui pingsan deui. Udang deui. Geus karumpul can entos. Aing ngaludu pingsan deui kitu kadung. Akhirna mah beberapa kali kos itu Abu Bakar eta jadi imam. Eta pas Abu Bakar salat, Rasul ngadenge salat, udang. Tolong mereka kitu ini panggul. Coba kudasa kerisauan seorang Rasul ngadenge sahabatna Rasul berhasil. Pas tukang judi ngadeng ningali anakna geus bisa judi pan atoh. Atau tukang ngadu hayam ningali anakna geus bisa maleh hayam. Padahal umur 12 tahun, Pak Rasul bagus maleh tapi palen gitu. Jangan gitu set. Eta anak turun mulai ke anak. Jadi kira-kira Rasulullah SAW melihat anak-anak ideologi beliau ngalaksanakeun salat nepikeun teu damang oge anjeunna maksakeun sampai-sampai kejadian nu masyhur nyata Abu Bakar mundur. Coba Pak, nepikeun kana titik kos kitu gitu. Ieu teu bisa urang bukakat hakikat Allah baik. Allah tapi teu salat, teu berjamaah, tegol syariat. Tegol syariat, nya. Sanajan engke syariat, maksud kuring syariat teh lain kudu jadi jelema anu pol-polan dina amal. Lain. Dan Rasulullah SAW wiridan ngajarkeun wiridan loba kuat jadi beberapa ribu kitab. Lamun diamalkeun kabeh nya teu beak umur urang. Moal kamu sing-sing acan jeung kieu-kieu acan. Ieu Rasulullah diamalkeun teu? Jangan-jangan ieu Rasulullah teu diamalkeun. Emang ku Rasulullah kadang-kadang diamalkeun, kadang-kadang henteu aya nu diamalkeun. Rutin aya nu henteu, aya nu loba ditinggalkeun, aya nu loba dilaksanakeun, teu kabeh. Jadi ulah nganggap nu disebut syariat ieu senantiasa. Maka kuring mau kemis daek ngaji. Keur teu daek ngaji, atuh teu ngaji supaya naon? Supaya ngaji.
Jadi tuh kayak main Pak, sama lain acara itu ketemu. Jadi dia Pak. Jadi kuring sebenarnya betul-betul menghayati karena kitab-kitab nu diaji. Kuring teh lamun memang ngaji malam Kemis, sok ngaji parbote ngaji ihya heula. Hari teh kuring ngaji ihya. Eta dina ihya pusing kuring Pak. Ieu sabab nama hiji, Imam Ghazali pinter. Naon eta Imam Ghazali nyaritakeun rupa-rupa salat pusing kuring. Menjadi beban ke kuring naik. Aya salat Rajab, aya salat Rawah, aya pokona mah aya salat Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, salat jam sakieu, salat beurang, salat isu, apa deuk amat aing. Cai salat kieu amat. Tapi nu ngeunah ujungna. Saya Imam Ghazali tapi da ieu teh seolah-olah memang ku pinterna aing we. Jadi naon bukan ku aing ya ku aing kasimpen atuh aing kudu nyampaikan ka maneh. Lain berarti aing ngalaksanakeun kabeh. Tetep konsep ibadah mah siang lah bosen. Ada mutaktil, jadi taktil, teh bahaya ya Pak. Pentingan ibadah apa pentingan resep ibadah? Resep, sebab lamun kurang ibadah tapi teresep keureun degeureun. Bener teh Pak? Pan aya jelema nu meprek pamajikan tadi jelema beungeutna. Gila, cenah pisakeun. Tutupan banget sia dah, cenah kitu. Hartina eta ku hayang-hayangna, ku embung-embungna. Embung sifat orang teresep ka manehna. Mun bobogohan geus nyombong bae pisakeun. Ieu lah deh, hartina kapaksa. Ulah nepikeun salat urang ka Allah teh jiga urang numpakan pamajikan ditutupan beungeutna. Ngerti Pak? Jadi ulah nepikeun salat urang teh taktil dina kayaan bosen. Jadi jieuna variatif-variatif atau kumaha carana urang memotivasi diri urang supaya urang tetap naon semangat dina ibadah. Aya nu leuwih ditihlakeun naon bahwa Allah taala bageur eta. Ya, lain kudu sakabeh dari riweuh atuh Pak kuring ayeuna embung dijajadi ka jelema. Naon sabab geurian nu aya di masalah ti guru teh ngebadagna. Eta lamun teu dilaksanakeun sok rasa dosa, padahal mah teu dosa. Kuring pernah apanya? Ke salat witir ya. Geus capek kuring teh. Geus capek akhirna diuk. Salatna diuk. Eta cek hate kieu, deus sia munafik cenah kitu. Batur ge cenah marah sia kuat tenang tuh nya sia salat teu kuat dia. Lemah iman sia. Dina ihya eta ternyata nabi. Ternyata nabi. Hampir setiap salat witir aya nu diuk. Eta nu ngomong dina hate kuring, tangane kuring bangsat sia ngomong lemah iman berarti ka nabi sia. Nabi aing sia. Jadi ngeunahna eta Islam murek. Urang nu dicarekan orang nyaho eta lain malaikat setan eta ngomong kos kitu. Beungis amat pangeran aing. Munya engkau mah sunat tapi nu ngambek. Gitu. Bahkan aya hiji hadis nu ngomong kieu. Saha jelema anu beramal hade kemudian dawam kemudian ditinggalkeun maka Allah murka ka eta jelema. Bagor tah habis ditolakna ku ieu. Bapak-bapak ayeuna lamun teu salat badiah dorak dimurkai ku Allah henteu. Henteu. Tapi kemudian bapak-bapak salat badiah, haju istiqomah, haju digakeun tiba-tiba Allah murka. Kitu amat pangeran aing konsisten. Menyak kanu teu sama sakali teu salat. Teu murka, ai kanu pernah salat? Murka, hadis 10 saya. Palsu maksudna, ditahan pun hadis tahu. Jadi bapak-bapak sing tengah dina menilai segala sesuatu tetap sifat jeung asma Allah leuwih ditilakeun. Sabab aya kepentingan. Contoh Pak. Kuring baheula keur hurud Pak, ngenes. Keur mimiti hurud, ngenes nyuruh jelema ditaskil, masyaallah. Orang yang mabuk menghomer maka 40 hari amalnya tidak akan diterima, sholatnya tidak akan diterima. Eta memang efektif ke jelema sok marabok. Pewek. Tapi aya efek samping. Bagong pangeran aing beungis amat. Dosa saja minum 40 poet teu cager. Haju kuring maca kisahna dina kitab bahwa aya seorang ulama Abdullah bin Mubarak sare di Hijri Ismail tahun 1800-an. Jadi atba'u tabi'in Abdullah bin Mubarak ulama pinter, tukang jihad, tukang sedekah, bungar pamajikan opat, janda. Balik nyaman. Janda. Tanya aku sebenarnya janda apa lain. Tapi kira-kira pasti aya janda lain. Aduh, eta Abdul sare di Hijri Ismail, Pak.
dina waktu duha mimpi jeung Rasulullah bejakeun lamun maneh geus balik ka Baghdad, anjeunna orang Baghdad, hiji masa di Mekah. Kasih Bahrom al-Majusi yen kami narima cek Allah narima kan amal hadena. Udah tengah andal si Bahrom gitu. Si Bahrom al-Majusi boga anak salapan, lalaki 4 awewe 5. Geuleulis karesek. Beusingan harta warisan ku batur dikawin-kawinkeun deh. Dulur ka dulur kawan jeung tehna, kuring jeung tehno, misalkan kitu. Ngeun ieu aya hiji awewe anakna nu pasangan, pan 5 awena lalakina 4. Geulis diberi ku manehna. Pan dan eta. Jadi kardi kadong jor teuing doge. Pokona mah anak sorangan dibohol ku manehna lain dikawin. Da eueuh kawin ka anak mah dijinahi, paham nya? Kari-kari menang salam ti Rasulullah penting-penting sare ngimpi deui. Isukna ngimpi deui kuat 3 kali waktu duha, penting-penting 2 penting. Bejakeun ka si Bahrom mun maneh geus balik ka Baghdad, eta amal hadena ditampi ku Allah. Datang ka Bahrom, Rom. Jawa meureun ka aing atuh meureun mereka wow. Al-Majusi ieu, Bahrom teh Majusi. Ai Abdul bin Barok kula ama cukur ama MUI. Mun teu nyalon jadi wapres henteu. Ulama lah gitu. Aing nanya ka maneh. Belakangan ini kira-kira saminggu atau sabulan si aya amal hade naon? Eta Bahrom mikir, dasar durjana si eta mah. Bahwa ieu nya kuring teh sok daek minjem-minjemkeun duit. Nah terus, minjemkeun duit teh bagusnya. Ku kuring lamun minjemkeun 10 dinar, sok dipentas 11 dinar gini gantian apa tuh haram judi kita malah amal hade cenah kitu. Naon deui nya cenah. Oh, kuring kamari ngayakeun pesta. 1000 urang tah mabok kabeh. Buat eta sedekah lin edan sia. Mana mikir deui, oh, kuring kamari ngawin anak kuring nu bungsu gulis. Alhamdulillah cenah mun bisa mah. Kuat 3 kali digawean saputing edan sia. 3 kali Pak. Eta belum baru teu kuat, bagor di jelema. Ieu pan ahli soleh, anu kaodam lah. Kaodam ngobrol jeung kadang pan teu kuat geus heng maehan bae bisa kan. Jeung maman gitu. Yang nonton film nu kitu mah komo dipaehan. Jadi geus teu kuat ya Abdullah bin Mubarak teh. Keke cenah. Harita keur penting-penting kuring ngaji mah pamajikan kuring, nu anak kuring cenah. Aya awewe bulak-balik ngahirupkeun obor menta seuneu. Kuring ditanyakeun da bulak-balik da nyaho di pareman deui aya dituturkeun bisi pajak rek maling. Horengan eta teh jelema Islam balik ka imana. Imana ge butut ceuk anak-anak nami geus aya can meunang can sangu. Jadi horeng kalaparan teh anak. Encan cenah aya nu keur paresta di masih Bahrom. Umi arek menta. Ngeun umi era ka Allah. Kunaon erana? Menta kasalian ti Allah bae era komo menta ka musuh Allah model kos kitu mah. Anak naga dibol ku sorangan. Eta kuring sanajan rada nyeri hate saeutik cenah. Tapi kuring leuwih karunya. Balik ka imam ogan brok-brok diwargeun diseubeukkeun. Nah, bagaimana? Diwargeun diseubeukkeun. Oh eta meureunna. Sabenerna aya naon sih si Bahrom? Manya kitu. Aing ka Mekah kamari hajian. 3 kali aing mimpi jeung Rasul. Cek Rasul sampaikan ka sia amal sia ditarima. Eta si Bahrom pan kudu nyahoan cenah. Kuring ku jeung awewe eta. Keur kajadian eta teh Abdul masih di Mekah. Benar kata Muhammad. Sujud jemput syahadat naon tadi teh keneh. Bayangkeun coba ka pasekan ngabol anak beres ku sodako. Eta nu aing mau Allah mah. Lain mabok sakudung naon sia. Tapi kadang-kadang perlu aya nu sadis-sadis kos kitu. Eta Allah lain mun kitu. Mabok sapoe sajam teu ditarima 40 amanah Qur'an. Sing kumaha lain Qur'an hadis. Tapi penting jeung meprek jelema-jelema modal nu karak insaf gitu disebutna. Ngarti Pak? Ngarti teu Pak? Jadi sing kumaha oge heulaanan urang ulah nyoplokeun keyakinan Allah nu aing mau eta. Da aing tibah lain bener ieu.
Bapak ingat tuh iraha bapak bener-bener salatan bener-bener khusyuk iraha coba ya. Haju ngaji bener-bener dinas dirinduan ku guru pangor garajieun kabeh. Bener teh? Bener teh? Jadi sabenerna urang geus diasupkeun ka surga, dikieukeun, dikitukeun ku rahmat Allah. Haju bapak-bapak dina Sahih Muslim aya bab khusus. Naon bab khususna? Babu la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Hiji bab dipangprangkeun eta ku Imam Muslim, bab seseorang tidak akan pernah asup ka surga ku sabab amalna. Hadisna eta. Cek Nabi teh sadidu absiru kadari sadengekeun. Cek Nabi wa qaribu sindarakeun ka dieu. Naon? Fa innahu la yadkhulul jannata ahadun la yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Eueuh hiji jelema oge anu amalna bisa ngasupkeun manehna ka surga. Eta sahabat rada kreatif nanya, "Ya Rasulullah wala anta?" Ya Rasulullah kumaha lamun anjeun? Wala anak cek Rasul aing oge asup ka surga lain ku amal aing. Illa ayata ghammadan ya Allah, kecuali memang aing dipufruk ku rahmat Allah. Ayata ghammadan ya rahmatullah. Ya. Wa'lamu anna ahabbal amali ilallahi adwamuhu. Kudu sing tenget amal anu paling ku Allah dipikarsep adalah nu paling dawam sanajan saeutik. Coba Pak. Pertama Rasul nyarioskeun yen jelema asup ka surga teh ku rahmat. Nomor kadua, bahkan itu nebiakeun ka sakot aing oge asup ka surga teh ku rahmat. Tapi ujug-ujug ngomongkeun amal. Sing tenget amal nu paling Allah resep adalah nu paling dawam sanajan saeutik. Coba bingung tuh. Ongkos ku rahmat Allah lain ku amal. Tapi ujug-ujug ngomongkan amal. Disitulah titik kalieur Pak. Sekarang gini, lamun urang aya ningali ka hareup, ka tukang katingali teu. Lamun urang ningali handphone, aqua katingali teu. Henteu, lamun urang ningali ka luhur handap katingali teu. Allah mah katingali sadayana. Setiap geusik katingali kauninga. Kateuteup ku Allah. Setiap bintang kauninga. Nu tos aya daun, nu pernah aya, nu keur aya, nu bakal aya, kauninga, kateuteup katingali. Ku sabab urang malah ningali hiji sisi lain teu katingali, itulah terjadi sebuah kepincangan dan kebingungan. Tapi bingungna oge aya pisabilullah mah geus prestasi. Nu penting pisabilullah. Atuh Rasul wae bingung, cek Rasul walaan aing bingung sebenarnya teh yang masuk ka surga kunaon ingin ku rahmat Allah mah. Ayeuna kieu Pak, gaji panggedean barangkali katakanlah sapoe 100 juta. Gedean tuh. Sabulan 3 miliar satahun. Bingung itu nak kudu. Kakak 12 3 miliar kali 12 30 genep miliar. Eta satahun namun 10 tahun. Sakian triliun lah. Lamun urang hirup gawe 50 tahun gaji nanti misalkan 170 triliun. Pertanyaan Bapak daek teu nukurkeun sirah jeung duit 170 triliun. Artinya ibadah nu dipaparin ku Allah kaulah. Ia bernilai lebih daripada apapun. Nomor kedua, nikmat lain pada nungkul. Panu hese mah nyeun langit apa? Nyeun jelema teh. Bener teh? Hesean nyeun jelema apa nyeun langitna? Ya Allah, untuk apa nyeun langit? Bisi jelema hayang culak cilek ka luhur kok ini nyeun langit. Bagor segede kitu jijieuna oge. Hah? Lukisan langit, gambar lain. Asli Pak. Asli teh langit. Lain hese nyeun jelema mah hese nyeun daun di jeuleunana. Nyeun lautan can lautna, can uyahana. Encan ombakna. Jadi tarahal ieu mun cara hese capek teh mah, mun eueuh bahasa hese pan dialog mah. Jadi sabenerna bapak-bapak anu dimuliakeun ku Allah taala, jadi penting urang dina setiap perkara tetap ngahadirkeun hakikat bahwa segala sesuatu adalah ku Allah. Tapi tetap urang ngajalankeun syariat. Bingung banyak. Bingung apa posisi bingung ini ningali ka ditu bingung. Nanti banyak. Apakah sampai di sini tidak dapat dipahami? Prinsip error itu. Panas ya, kopi anyar kita daya. Ya malam kemis besok harus sudah pakai peci ini. Ini ada di kamar sono. Ini gratis. Ya. Panas sih karena hulunya, Pak. Hulu hangat.
Aduh, hangit Gusti. Kuring bebeakan ai bapak kan Masya Allah konsumsina. Jadi gitu Pak. Jadi mantap pantas nikmat Allah mau bisa dihitung. Jadi mau nggak banding. Secara hakikat orang mau bisa eta amal-amal orang melisur boroning meli surga. Iya nulis dibikin ku Allah sebenarnya mau kabayar. Boro-boro nggak datangkan nucan dibikin. Lamun awak orang wae mau dijual kurang 20 triliun, kok mau dijadikan langit? Pak, kuring kaget. Sekarang teknologi maju, kuring sebenarnya rada atoh terhirup zaman Rasul gitu. Ayeuna kan lamun Bapak hirup zaman Rasul, Bapak mau nyaho aya langit kebesaran Allah. Nu nyaho Rasul unggul kan? Rasul nu miraj, sahabat nu miraj aja. Bener teh? Ayeuna asbab aya teropong, Pak. Allah ngahaya jieun jelema kafir nyieun teropong, nyieun satelit, nyieun naon di ngaranna teleskop, hiber kuat beak triliunan rupiah sekitar 165 triliun, nyieun alat nyenter langit. Cuk marane anak bedus eta bintang nu sarua jeung matahari wae jumlahna karena kapanggih ku teleskop James Webb nu terbaru nu karek diluncurkeun tahun 2020 hiji matahari bintang nu sarua jeung matahari urang eta jumlahna teh teu loba-loba ngeun saukur 3 miliar triliun. Jadi 1 triliun aya 3 miliar siki. Barahan nol atuh teh nyaho kuring pan lain ngalih matematika. Goblok eta nu goblok sah teleskopna kan pusing urang gara-gara teleskop eta jadi kudu ngitung. Pertanyaan apa? Sehingga ketika aya matahari, bintang-bintang anu semisal dengan matahari, maka ada potensi kehidupan, ada potensi aya bumi salian ti bumi urang. Keur error na ieu setiap per 1 triliun ayah hiji bumi, per 1 triliun matahari ayah 1 bumi, maka bakal ayah 3 miliar bumi. Sebab jumlah matahari nu kieu aya 3 miliar triliun. Aya 3 miliar bumi. Jadi gede kemungkinan aya jelema-jelema nu ku Allah ditempatkeun dina salian ti bumi nu ieu. Kemungkinan ngan jarak anu paling deket nyaeta 250 juta tahun cahaya. Paneta kararaget informasi kararaget jadi di aya adong di bumi itu ge aya adong deui. Ieu bapak-bapak nu karari ieu ulah sok kaku bahwa jelema nolak kiai-kiai jadul naon kiai-kiai anu bumi tidak bulat, bumi datar, mihadan dalilna. Nyawa masalah nafsirkeun si kiaina. Jadi ketika sains bertemu dengan naon dengan ilmiah ulah sok dinaonkeun. Diadukeun tawakuf bae boting sia salah nafsirkeun jembrakeun kana Qur'anna. Cek ilmu sains manusia teh sudah hidup di alam dunia ini sekitar 200 ribu tahun yang lalu. Ari cek Al-Qur'an kira-kira Nabi Adam teh sekitar 12.000 tahun. Sekitar 12.000 tahun yang lalu. Akuring arek Qur'an we moal sains. Pan dina Qur'an oge wa iqala Musa lil wa iqala rabbuka lil malaika ini ja'ilun fil ardi khalifah qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikun dima. Jelema teh adalah Nabi Adam salian teh malain jelema cek Qur'an eta justru batur ku ayat nu eta cek malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan khalifah di bumi orang yang merusak? Berarti malaikat geus nyaho jeung jelema teh sok rusak jeung pernah hidup di dunia. Ngan lain Adam. Tafsir yang sama. Jadi ulah waka kuletrek-kuletrek. Kuringnya aja menjelajah ku Allah diizinan ilmu sains supaya generasi ke depan teu nganggap bahwa sesuatu anu jarang diomongkeun ku kiai ku ustaz eta lain ciptaan Allah. Ilok itu Allah nyieun nepikeun ka kieu. Gitu bisi gitu. Nanti banyak. Nanti kajen tuh ge. Panas di hulunya. Ngerti Pak? Ya, jadi bapak-bapak anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ieu kagungan Allah Subhanahu wa taala nu model kos kudu dibawa ku urang ka mana-mana. Maknya
Ayeuna urang ku salat nu kitu arek mayar nikmat hasilkeun surga sia alam semesta wae can kahitung. Kira-kira we sia heuh kajina gara-gara bodoh mah, mun gara-gara legeng ieu cabokeun. Ayeuna bapapan dikulun ku abi paeh bener. 100 cc oge bener teu? Ai matahari 15 juta derajat Celcius panasna. Makanya aya sebuah bintang anu panasna 5,4 miliar derajat Celcius. Kumaha urang? Kapan nikmat ya Allah? Kus ya salat sia nu dekepluk bayar nih mataharinya. Sahan mah gadina tolol si Allah teh ya. Ada yang awak sia wae mau bisa kok mayar alam semesta. Jadi geus lain caritakeun ieu soal naon. Geus teu logis jelema anu salat ngerak eta mah ku padoa Allah be ka harti kira-kira apa-apa sampai di sini tidak dapat dipahami. Karena itu logika apa? Boro-boro ngadatangkeun nu can datang sing mayar nu geus dibikeun oge. Moal kabayar sabab nu dibikeun teh lain awak hungkul termasuk seluruh semesta alam ieu dibikeun ku Allah ka urang teh nikmat. Mata jelema nu bodoh lain teu bisa maca, lain teu bisa ieu. Jelema nu bodoh anu teu bisa bahagia sakitu ku Allah jadi jelema khalifah di jieun daun jieun matahari, jieun planet nu itu nu urang teu nyaho planet anu. Tapi tersenang hirupna. Bulung eta jelema geus gratis kabeh ti Allah. Tapi tersenang, pang bego-begona eta jelema. Pang pinter-pinterna lain bisa maca kitab kata Al-Qur'an, pang pinter-pinterna jelema nu senang bae geus. Siapa senang bae, Pak? Itu macam happy itu, Pak, ya. Kudu senang bae urang, awak gratis naon gratis kabeh ti Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna kieu, Pak Kuring pernah satu malam keur salat. Jadi Kuring sok nyaritakeun amal aya namanya, teu naon lah nya. Kuring salat cepet, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekitar jam 1 lah. Keur salat kene ngomong kieu. Ilo kitu salat aing ditarima ku pangeran. Bagor nu salat ka pangeran teh pan lain kelas aing hungkul. Kelas Nabi Ibrahim coba. Kelas nu sujud ka Allah, minimal kelas tuan syekh. Para sahabat, para wali, para nabi. Haji nu nurut ka Allah pan lain jelema hungkul itu planet garden ilo aing ditarima. Aing tarima dihargaan diberi ku Allah Gusti lain abdi nu pantes. Memang Allah nu maha peduli. Sebenarnya Allah nu peduli ka urang ieu Allah, Pak. Jadi betapa maha peduli Allah ka urang. Coba deh bapak-bapak wanita ngadu jeung ajengan. Wanita, saya dengan ajengan setara Pak Gom. Wanita sih ya, jika ada wanita. Ya. Wanita, hadi jeung Rasulullah bakom. Nu jadi masalah ieu Allah kan geus biasa naik bibeng. Naik angkot mun cara urang mah. Allah kan geus biasa disujudan ku Nabi. Kali-kali masih sujud di urang begor. Eta geus biasa pe bibeng nerima pembilan paling udah. Ngerti itu Bapak-bapak, apakah sampai sini tidak dapat dipahami? Geus biasa disujudan ku saha? Ku para malaikat, yasjudu lillahi man fis samawati wal ard, para nabi, para kiai. Disujudan ku urang nya bodohnya sakedeungnya jores beuna. Kira-kira gara-gara sujudna apa gara-gara ngahargaanana? Eueuh nu maha peduli wal Allah. Eueuh nu maha peduli wal Allah. Jadi tong legek urang teh ditulungan ku Allah teh. Ieu hadirkeun ta ibadah-ibadah nu kita leuwih abdo tibatan 1 juta tahun saya ibadah teu marifat tahu. Ieu penting, Pak. Ulah fokus bae kana naon ayeuna saya belum bisa belum bisa sama ribut. Si ayeuna hirup di dieu kieu ayeuna cita syukuri eta ngeunah. Ngeunah. Assalamualaikum. Subhanallah walhamdulillah.